Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatimatun ari ieu eta hiji kasampurnaan. Wa sunanuhu sareng ari pirang-pirang sunatna adus eta sab'ata asyara ayat 17. Sama sakamari urang terus ngabas fardu na adus anu aya 2, aya ngabas sunat na adus anu sadayana aya 17. Mana anu 17? Atasmiyatu nomor kahiji maca basmalah. Maca bismillahirrahmanirrahim. Ari basmalah teh bismillahirrahmanirrahim. Ayo urang maca basmalah baru basmalah baru kitu mah. Ya, basmalah teh bismillahirrahmanirrahim. Nah, aya sebutanna mun alhamdulillahirabbil alamin disebut teh tahmid eta mah. Lamun Allahu akbar takbir eta mah gitu. Lamun subhanallah tasbih. Lamun la ilaha illallah tahlil. Lamun ayeuna hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lamun tarji' innalillahi wa inna ilaihi eta teh zikir hungkul eta teh urang teh nya. Tas sebutanana bismillahirrahmanirrahim basmalah disebutna. Bahasa kita mah atasmiyah. Maca bismillah teh nya. Meme alus teh bismillah heula. Jang sagarupa lain alusnya bismillah mah. Rek angkat-angkatan bismillah, rek nyangu bismillah, rek kumahan bismillah, rek sagana pigarek sapaten mah ge maca bismillah sagarupa teh. Kecuali anu goreng. Pagawean anu butut mah modal mah teu maca bismillah. Ulah eta mah komo di WC ulah maca zikir. Nya, ke di WC mah aya nu ngaguruan oge make ucapan salam. Assalamualaikum, tong dijawab. Dina hate wae. Nya. Waalaikumsalam, kieu lain ke di WC ulah kitu nya. Dikir maca bismillah teh ninggang anu sae perkara kudu amrun dibalin anu mubah anu sunat kumaha anu wajib. Tuku bismillah teh macam-macam aya wajib aya sunat aya makruh anu haram. Nu wajib maca bismillah sapatos dina urang salat maca Fatihah ka bismillah teh kumaha wajib gitu. Lamun sunat teh sapatos ayeuna rek adus maca bismillah heula, rek wudu bismillah heula, rek nyangu bismillah heula, rek sare bismillah heula, sagala macam bismillah heula perkara sae eta sunat. Lamun makruh ketika migawe pagara anu makruh maca bismillah makruh. Nu haram ka tadi teh komo rek maling maca bismillah heula haram. Wa ghuslul ada sareng nomor kaduana teh sunat adus miceun kokotor ngilangkeun kokotor sumawana sing kokotorna sanajan sing kokotorna teh bersih suci kotor suci tapi kotor sapatos naon saperti ayeuna daki ya nya dina bala urang bersihan heula gitu maksudna gosok-gosok heula buang heula atawa ayeuna aya leho misalkan teh mah ngamai garing di pipi teh tah saya suci henteu najis bersihan heula buang heula kitu maksudna atawa cimani udah penting tah sagituan aya kana ngadaplok malingna teh rek adus bersihan heula eta teh kade artinya ulang masuk bur wae atau suci atau najis gitunya seperti mandi wadi bersihan heula. Nomor katiluna wal wudu sareng wudu. Tah wudu di dieu mah wudu sunat rek adus. Ya, wudu sunat rek adus, lain wudu rek salat lain. Beda deui. Jadi rek adus teh urang bismillahirrahmanirrahim, bicara kotor, terus wudu dia sunat rek adus, beres adus wudu deui. Tah wudu kadua mah wudu wajib rek salat gitu. Mata kalau sama iki 2 kali wudu. Pertama wuduan heula adus, oke, wuduan deui kieu sampurna mah. Sampurna mah kitu sampurna namanya. Mata ketika ngadusan mayit sok aya istilah ngawardonan. Apa ngawardonan? Meresian
kokotot tah urang alus ge kokotot bersihan heula alus teh kitu kaos kitu lah tah geus bersihan karek wudu di wuduan geus wuduan nya kade wudu di dieu lain wudu arek salat ulah kaos kieu da geus wudu heula terus ayeuna urang adus atuh wudu da geus tadi mah sunat adus tadi mah nya wa taslisu sareng nomor katiluna nilu kali manyu sirah 3 kali mentangan 3 kali gitu maksudna sunat eta mah lamun ku sabanjuran geus cukup komo caina eueuh kawasi ejar nah nya eta mah sakali wae teh lamun sakali mah kitu nya karunya itu budak teh bersama karunya teh becaina sih teh wa tahlilun sadang nomor ka sabaraha kalimat wa tahlilu lisari wal asabi bil mai qabla ifadatihi nomor kalimat nyela rambut nyela ramo memang mulai teh rambut kitu-kitu heula bising aya rambut nu jemet sehingga ke cai teu asup kana sela-sela rambut eta sok di kitu gitu di bebrek-bebrek heula rambut teh kitu lah ramo oge rambut kita heula di sela-sela lah gitu nya 5 nomor kagenep wal budatu bisikil aiman wa bi ala badani nomor kagenep ngamimitian ku belah katuhu sareng belah luhur sunat alus teh tisirah heula nya sunat teh tapi aya kamari nyebutkeun medis lamun rek mandi teh dihalap heula cenah me panas badatna ka luhur kaki heula naik ka dada bayu dadana naik ka sirah keuna sakedeung geus panas keluar kayak di bajur cenah kitu itu cenah mencegah stroke aya medis seperti kitu tapi sunatna kitab mah ti luhur heula cenah kitu ya tergantung mana ngina sok dan ternyata hadis keterangan kitab ulama karena ulama sareng medis tarapat tukang tolong biasanya mau dina kahampangan cek medis alusna kahampangan teh balik calik nya balik calik sabaraha lamun balik calik si kahampangan teh kaluas sadaya balik calik teh si klep nanti muka kaluas sadaya tampil balik nangtung klep nanti nutup itu teu talap biasa sadaya ibu-ibu supaya nangtung ke kahampangan tanya wa bi'ala pecah sareng ti luhur nya model kitu wadalku sareng katujuh ngosok-ngosok memeh ieu teh memeh alus teh di banyu heula ku digosok-gosok heula kerja kapan terus dibahas maksud digosok-gosok heula teh simbas heula me babari leumpangna cai dina kulit lamun gadi keneh mah cai teh langsung lantis lah digosok-gosok heula sabada teh gosok-gosok heula da keur alus mah digosok-gosok alus mangke geus aya digosok-gosok namanya di banyuran tah tong digosok dimakeun saleumpang saya sorangan artinya sunatna wa tawajuhu sareng nomor ka-8 madhab lil kiblati ka kiblat madhab kiblat wa kaunuhu bimahalin layanal hurusas sareng tempat alusna di tempat anu teu kakesetan cai teu ceret teu cai gitu teu balik deui cai gitu ka atuh paham ya madhep kiblat ke maju cai teh ulah sampai cai teh becet deui gitu lah nya kana wadah intinya gitu nomor ka-8 wasutru bil halwah sareng nutupan orat ya maksudnya di kamar mandi maka kamar leutik mah tertutup orat sing bunyi maksudnya kelabus teh gitu da urang tempat tata ranjang artinya jadi sing bunyi katutupan orat maksudnya fil halwati di tempat anu sepi nomor ka sabaraha 10 wajalul ina'il wasi'i an yaminihi wadoiki an yasarihi jadikeun wadah cai anu lega di belah katuhu lamun wadah caina saeutik di belah kenca tuh ya kamari mah tentang wudu urang dijelaskeun lamun caina disiuk ku gayung di belah katuhu ya lamun keran pancurang belah kenca keur wudu keur alus mah lamun caina seueur di belah katuhu lamun caina saeutik
berakenca. Nah maksudnya sama lamun aya cai saeutik di budak atuh disiuk ku dieu bising kata tetang balik deui. Aya di keca bari tetep tah bajur sabuat leumpang ka dieu cai teh aya mah kitu maksudna. Ya, ieu ka supaya cai anu geus dipake urang, cai anu geus dipake suci balik deui mustamal teh. Sing kitu. Tapi model keur ayeuna anu siuk bajur, akhirnya gayung balik deui teh naon da dipake eta mah. Mustamal teh cai geus dipake suci, dipake alus ku urang balik deui tah tina badan urang balik deui eta teh kenging. Nu paur mah tina tangan. Urang nyuk bagian nyuk tu kanan, nyuk ku tangan kirinya, siuk kalikeun nanti. Tabage nyuk deui tina tangan urang cara wadah eta nu paur mah tah kade. Da tina badan ieu mun mungkin balik ke kana emer kadieu moal. Anu paur mah geus urang nyuk tangan, geus main masuk tangan urang. Heung nyokot gayung disiuk deui tah tina tangan urang, eta bisin paur mustamal mah kitu. Hati-hati, matang geus nyuk, geus masukkan tangan, rek nyuk deui, sing yakin teh aya saya di dieuna, bisi aya nu ngacelakan cai. Karena wadah eta kecuali wadahna ageng, caina leuwih ti 2 kula kecuali kitu. Sing 2 kula mah leuwih ge, sing sileuleuk kula kanya teu leuwih teu lawan. Leuwih 2 kula mah kitu. Da bak abdi mah ageng, aya awet cai yeuh, asil leupe supaya tidak, heuh eta mah teu lawan. Ya, itu. Mampung loba gitu. Watarkul isti'anati sareng nomor ka 11 ninggalkeun minta tulung ilali udrin yang kecuali udur tong minta tulung tong minta pangbajurkeun ka batur ka adus mah beda jeung wudu mah kita paling bakal aya hukumna aya wajib sunat maka aya wudu mah minta tulung aya adus mah aya teu butuh-butuh teh mah tong minta tulung ka batur gitu. Karena menak ya loba duit. Ieu aing alus panglanjutkeun. Sok pangkos-kos sekalian. Ulah maksudnya sunat kitu. Wa syahadatani sareng ka 12 maca syahadat tosna. Disebut alus teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dina hate macana atawa ngunyem nyali tabur batai-tai di zaman makanya. Wal madmadatu sareng ka 13 kekemu sunat kekemu kadus teh. Wal istinsaku sareng ka 14 nyingreuk cai kana hidung. Tah wahuma sunatani mustaqilani ieu kekemu sareng nyingreuk cai kana hidung teh sunat anu mencil beda ti kekemu jeung nyingreuk jeung wudu gitulah. Nya kan dina waktu wudu aya sunat kekemu aya. Nah harus gaya tah masing-masing gitu teh gitu. Teu kieu dangus tadi kekemu, rek wudu teu kekemu deui. Tah teu meunang sunat. Rek adus kekemu, rek wudu kekemu deui kitu nah maksudnya bisa teh gitu. Bahkan dina kaul Abi Hanifah mah mazhab Hanafi mah kekemu teh wajib hukumna. Kekemu sareng nyingreuk cai teh wajib hukumna. Urang Imam Syafi'i teu disebutkan ka wajib itulah. Terus ya? Nah, tadi. Nomor ka wata hudu somahoeni sareng ngurus lepat lepit liang cepil somahoeni teh. Mami alus teh pan aya cepil mah lepat lepitnya kieu teh. Sok pura teh gosok-gosok ulah kieu tah. Si ieu si liang ieu teh lepat lepit cepil teh ka jero mah tinggal kitu. Ngemengke waktu alus cairna babage leumpangna. Sabab lepat lepit ya cepil masuk tingali cepil aya mulus kaos bandera. Da teu aya nya lepat lepitnya. Sare ge lepat lepit, bahkan aya nu milek kaos tanda tanya bisa aya cepil teh nya. Kaos sakatilu aya di cepil teh. Alhamdulillah urang pasien cepilnya jeung ngupingna. Jadi aya cepil jeung ngupingna, cepilna wujudna aya, ngupingna tiasa teh kagunaanana gitulah. Aya bab makan cepil aya ngan cepil dina kawir tapi teu nguping. Aya bab nu kitu. Urang mah alhamdulillah nya cepilna aya, yang ngupingna tiasa. Cepil aya sehat, terusna. Nguping afiat ngaranna. Maka disebut sehat wal afiat. Cepilna aya, gunana aya. Kitu artinya sehat wal afiat gitu. Terus tos ulah sedah tos meeting tuh, tos 15 menit. Kenjing lajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.